Alan betul kagak laring kieu. Cebor atuh euy. Laring euy. Aduh. Aing. Aing kemana apalun si Amu ya kemang lagi hiji mengkadi kemang kesayangan si Amu. Itu siapa kono deui? Kakak kamera gitu naon si abahnya. Aing mah aing curiga lah tanyakeun aing naon siapa bisa curi gitu? Jikeun aya masalah. Aing tangan lah itu. Ulah mbak jadi curi teh wae nya naon. Otak anu mau. Wah, mengkadi kesayangan si Amu. Wah, ini nomor atuh kumaha lamun pangikut si Amu mah. Urang teh buat kita sare kita. Anjing, lain kamera ditulakan urangnya belum bisa asup. Anjing. Kalinya di wae aing emang pasti irak itu tak bisa di leungit tah. Tadi mah aya kene. Ditinggalkeun heula ka cai sakedeung. Oh, gitu. Nampak kedua di ceboran bisa ngobrol aing sedih deui wae. Atuh kumaha tuh urusana ka jeung si Amu? Aing siap matak tekade ayeuna mah naon-naon lagi sok anu mawa aing kudu hati-hati banget. Ya tuh mah ya kembang dikunci leher euy. Oh gitu. Oh jadi kumaha teh urusan aja si mah aing mah. Gitu euy urang carana teras. Oh gitu anjing karunya di wae aing mah. Aing sigura teh kumaha mah aku janonya. Ya disebutkeun mahal mah henteu. Oh, kan itu dipusi-pusi ku si Amu mah. Heeh, nu dipikanya mah nya. Oh, bener. Oh, berarti nya kene anu kemang. Heeh, atuh da. Daripada ka si Abah. Anjing, aing sedih oge bae. Soalna urang neuneun duit da kemang ieu. Dipikanya ka si Amu. Matak sing hati-hati eta si Abah. Oh, atuh ayeuna mah sing ikhlas we atuh. Ikhlas tapi aing di kamar itu tulakan aja. Aing siap. Kita ada aing di kaitu lah. Ayo pulau aja. Poyana sing ciriknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak lewat ka dia sia teh.